ieu mah ngaji anu lain ajieun urang sebab ieu mah geus nyaritakeun ruhil qudsi mimiti urang nyaritakeun jasad ruh jismani dua nyaritakeun ruh rohani tadi sodru kemudian qalbu tilu geus datang ka fuad roh sultani opat urang nyaritakeun ruhil qudsi jadi geus datang ka sir urang makan dongeng doang kan kudu dipesek heula sodri bagian syariat naik urang ka ruhir rohani qalbu di qalbu moal mahi urang 1 tahun 2 tahun naik urang ka fuad bersihan berikut tanda-tanda sinar ruh sultani biasana hanya datang kadinya tak kekuatan manusia jarang anu datang ka ruhil qudsi datang ka sir aya gak jarang hilang ke diangkat kutub geus turun tina kutub teh pangkat teh imamani turun ka handap tina imamani eta teh ngaranna kitu abdal terus turun ka handap deui ngaranna kitu wali aktob gitu kemudian turun imaman belah dua negara sabelah mengurus sabelah pemiran autad turun autad bagi opat karak abdal 7 abdal terus kadina terus nukoba nujabah woropa asoib woropa nujabah terus kehendak inilah deretan para aulia Allah sepanjang masa terus baik nu dijadikan rajana ke kumaha kahebatan nu nunjukna Kangjeng Rasul di Kangjeng Rasul nunjuk wali kutub tunjuk langsung ke Kangjeng basih seperti eta urang lamun beralih cerita tentang kawalian seperti itu ceritakeun bae urang ka Muhammadiyahan jauh ke kawalian ceritakeun urang ka Wahabian jauh ke kawalian urang asup deui ka ahli sunnah wal jamaah urang silulup ka karak nyaritakeun tentang dunia kewalian diulah tetap ayah diulah-ulah tetap ayah dihanteban ku bahagia tetap bae ayah jadina Al-Qur'an ayah ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun ketika orang nyaritakeun di luar kawalian mah kudu khauf kudu roja saimbangkeun khauf jeung roja cara kolecer bisa muter sote ieu nu hiji jeung nu ieu akur ai kolecer buatan Haji Pendi mah nu ieu panjang nu ieu pendek ciklek teu daek muter kos jelemana bae kitu lalayangan teu daek naek lantaran eta nu berasa belah di kikipingan ge tetep bae teu daek naek manuk ge manuk nu mantak bisa ieu berakur jangjangna ketika jana ditembak kena jepretan atuh rusak teu bisa hiba kapal saru
urang bisa ibadah ka Gusti Allah aya khauf sieun kana siksa aya roja aya ganjaranana seimbang daek ta urang salat daek ta urang puasa nimbang antara khauf jeung roja eta mah pangkat TK nu kos kitu TK eta kos kitu TK sebab geus jadi wali mah la khaufun alaihim wa lahum zahzan sieun ka Allah teu sieun sote keur disareat geus jadi wali mah teu sieun ka Gusti Allah nyanggakeun abdi mah di kana neraka kan janu Gusti baheula ayana ge teu pesen ka Gusti kuarina ge atuh diurus ku Gusti atuh kukuah ge kumaha Gusti bae jaminallah ilallah ti Allah ka Allah ku Allah atuh nyanggakeun sadaya-daya itu soteh lain sumut tapi kolbu tapi fuad tapi sir urang bisa ngomong kos gitu urang bisa tuh ngomong kos gitu atuh ya mati Allah ye atuh kumaha Allah gate podol sero ngomong doang kudu akur jeung tingkah lantaran aya hal aya makom geus tanajan teu ngomong kadeuleu ku makom aya 9 urang teh lamun endek suluk kudu melalui makom nu 9 makom tobat makom sobar makom syukur makom zuhud makom tawakal makom khauf makom roja makom ridho makom mahabbah 9 makom sedegen samakom ge Haji Pendi di makom guru urang teu kuateun nya zarah sieun ka Kuntilanak nya mah ngomong makom teh kuburan nya mah beda urang mah keur nyaritakeun makom teh pangkat cenah kuburan eta kos kitu Arabi mah dan ka mana nya ka mana ya buktinya nyalatin ge nama lain Allahu Akbar sholawat kan beda tah oh. Nah jadi urang lamun nyaritakeun tentang ilmu kawalian aya cuman guruna kakalayangan neangan pi muridinana eueuh nu siap guru aya geus siap jasa aya aturan kos kitu teh urang sadia pondok pesantren modern mah ambalaya pi murideunana nyieun pesantren salap loba keneh sakitu mah komo urang nyieun universitas ambalaya TK ambalaya tapi ketika hendak caritakeun ilmu kawalian guruna loba jasa aya luar negeri dalam negeri aya murideuna eueuh murid jang piwalieun mah hese jelema teh geus ngalep cukup bae asal bisa alfiah johar maknun mantek jamul jawame geus ngalep cukup sakitu takabur hijab ilmu teh jadi hijab ilmu teh lain jang ka Allah jang nyieun katenaran ieu ilmu teh lain deuk ka Allah jang ka masyhuran ieu mulai daftar jadi MUI mulai jadi depag di MUI henteu di depag henteu nyieun partai nyieun organisasi salah mute secara syariat ngan lain ka Allah di ka Allah lain kos kitu hese woi jago cenah ieu mah mustalah hadis berikut hadis mustalah tafsir berikut tafsirna mandeg di dinya sebab ilmu mah teu meunang dibawa ka Allah ukhruj anil ilmi wa ukhruj anil wasfi ukhruj anil asma deuk ka Allah teu meunang mawa ilmu urang mah mawa ilmu deuk ka Allah tolol cek Allah ilmu na nang ti aing dibawa ka aing goblok amat sia cek Allah teh ilmu nang di aing dibawa ka aing sia pake takabur dibawa ku urang ilmu ka Allah sanggakeun kuburan kureta ieu abdi boga ieu wal datang ka Allah teu meunang mawa ilmu ka Gusti Allah sebab ilmu mah hijabun anil yaqzah sarua jeung bodo hijabun anil ghuflah sunah teu meunang mawa ilmu ka Gusti Allah teu meunang mawa sifat ka Gusti Allah sifat-sifat basariah nu aya di urang dibawa ka Gusti Allah atuh mah datang ka Allah sifat perwatakan mata
perwatakan celi, perwatakan iruk, perwatakan sukut, perwatakan manusiawi dibawa kurang ke Allah. Cak Allah teh atuh moal datang sia ka aing bawa sifat manusia mah. Sifat aing dibawa ka ditu. Ilmu dibawa ka Gusti Allah, moal datang. Asma dibawa ke Allah, moal datang. Oh, siapa dulu nih Haji Pendi? Moal datang ke Allah tuh. Moal mending dibalangkan ke sumur parem cor. Bangga ku predikat aing bupati, aing gubernur moal datang ke Allah. Bangga ku predikat aing ustad, aing kiai, aing buya moal datang ke Allah. Wajen hebat ilmuna. Dibawa predikat kos kitu moal datang. Moal datang ke Gusti Allah. Wow, jasa ke Gusti Allah. Ulah dibawa. Ukhruj anil ilmi, wa ukhruj anil wasfi, wa ukhruj anil tom'i. Ukhruj anil asma. Keluar urang. Molonyon set. Gusti. Atuh ilmu naon nu aya di abdi da pamere Gusti ditinggalkeun ku abdi. Jelema kuari ibadah ka Allah mawa ilmu syariat, jamal mal datang ka Allah. Usolli fardhu zuhri arba'a rakaat. Allah sejakaula salat zuhur 4 rakaat imam. Sia nganggap eueuh ka aing tolol. Cak Gusti Allah sia nagenang aing, ilmu nagenang aing, maka jeung usoli sejakaula nganggap enggak menganggap teh nyaho ka Allah eta. Tuh tungtung nama aing geus mal ngaji syariat. Haji nama syariat ente, tarekat ente, hakikat ente, mal sholat aing mah. Aduh, mantek hese. Bab syariat urang syariat bae, tah ieu lamun diteruskeun geus kieu tah. Teu meunang mawa syariat ka Gusti Allah. Hartina teu meunang setelah lamun endeuk hakikat. Ai endeuk syariat bae mah tuh elos utek-utekan di syariat bae urang teh eta teh anu diihtimalkeun antara ka surga jeung ka neraka. Lantaran urang berat ku ilmu. Berat ku ilmu urang mah nambahan deui ilmu syariat dipake deui ka Allah mah ukhruj anil ilmi. Ilmu syariat piceun. Dipaksa ku urang, dipaksa. Sebab pemaksaan eta kan kudu aya guru. Nah, ieu guruna aya, pieu muridina mana? Pieu muridina mana? Muridina tarekat mah kakarak dicarekan sakali bae muridna haju teu datang-datang geus hijab berarti. Kakarak dititah anu teu daekeun bae hijab berarti. Ieu hese sebab lain ngaji syariat tapi ngaji hakikat melalui thariqah. Geus dibulang-baling ku guruna eueuh pi muridina. Anu sakumaha kal mayit piadil gosil. Eueuh. Geus nyanggakeun sadaya dan memeh ka Allah ka guru heula. Memeh ka Allah ka guru heula, lamun geus ka guru daek dibulang-baling, daek nu dikorbankeun ka kara komo ka Allah. Kuari mah boro-boro ka Allah dek dikorbankeun, ka guru bae ge teu daek korban. Tak eta kan kos kitu teh pembahasan kos kitu di Muhammadiyah mah teu diterima. Doso amat eta guru tuh, tungtungna menyebut sok ka guru. Padahal guru lagi atuh henteu ka sakabehna paling ka saurang, paling ka duaan, ge endeuh. Henteu mah tuh eueuh masalah. Eta mangan ngomong doang nu dipraktekkeun ku guru kitu saha? Eta mah keur carita pembahasan. Nah, kuari mana murid anu siap ketika asup thariqah deuk ka Allah beneran sia. Heeh. Sia boga naon ieu? Boga toko. Tokona jual kabeh. Segala kumaha sih. Jual. Embung lah berat ke toko teu jadi. Saya boga pamajikan sabaraha? 2, jang mama hiji. Mama nu mana nu hayang ngora. Aduh nu ngora kula resep keneh teu jadi. Kudu dibikeun tah jang mama geus sok. Eres. Aju mama na daek deui pan. Sial tah mama goblok. Seperti eta. Boga naon sia? Sabenerna mah eta teh deuk nguji resepnan ka mana ka Allah. Apakah materi resep ka Allah, apakah jabatan? Dibulang dibaling. Deuk di ka Allahkeun. Datang ka susah.
Tika aya jelema dek asup dek hakikat. Boga guru ngeunaheun. Atuh aya make udang-udang aya make jubah mah. Haju diiring-iring, ngeriung gelas daga 5, gede. Oh, gede. Teu meunang nu leutik, mama mah gede. Beuki nginum meureun sama mamanya. Baba ari tah nu kos kitu mah. Udang-udang make sorban make jubah make. Haju di mama mah dibuya-buya, tiis ka jero hatena. Eta mah babari teh mah kos gitu. Nu hese ge siap pikeun jubah, pikeun sorban, tah pake baju nu hideung, calana hideung nu cumplang-campling. Sok make kongkorong ka dieu, kongkorongna kongkorong manon gitu ngaranna sampah. Sok geura ulah make jeung susar sisil, ulah make sendal. Sok sia di pasar cicing tadi dinya. Ayo, wani henteu awak teh kos kitu. Je atuh mun make jeh keneh geus eureun-eureun. Mun make jeh keneh. Ulah aya jeh-jehan. Ulah aya jeh-jehan. Ieu lah deuk hakikat lah seperti kos kitu. Eta keur carita perjalanan jelema deuk ka hakikat macem-macem. Eta keur carita doang. Nu kudu kieu, nu kudu kieu, nu kudu kieu, nu kudu kieu. Kumaha guruna deuk galunakeun nafsuna. Nah, aya kiai ngaji bae, ku guruna eureun bae ngajina lah, cek nyana teh urang ngaji-ngaji. Mun nyana nentang bae, jipan ngaji mah dititah, moal jadi ngahakikat. Nu mantak guru ngeureun mita eureun ngaji ge eta teh ngaji teh nafsu. Dik daon atuh di zahirna doang kadeuleuna ngaji padahal nafsu. Berarti kan kadeuleuna mah ibadah, di jero mah eta teh maksiat. Guru leuwih nyaho daripada budak diantep magahan ngaji bae ieu. Bakal maksiat ya kos kieu ieu. Eureun sia ngajina, dagang sia. Tuh aya anu keur ngaji titah dagang, aya anu dagang titah ngaji. Geus karena itu. Dah. Ieu deuk datang ka kunci hese. Ternyata deuk datang ka sir. Al insanu sirri wa ana sirruh. Manusia adalah rahasia kaula, kaula adalah rahasia manusia. Dina harti eueuh sekat antara Allah jeung manusia. Jeung kunci. Deuk aya sekat kumaha atuh? Ja urang teh ieu ja urang ieu awak mah ieu teh bungkus roh. Awak mah bungkus roh. Ibtila ieu mah ieu ibtila. Ibtila teh busuk cobaan. Sakapeung waktu disehatkeun, sakapeung waktu digeringkeun, ieu mah bungkus roh. Ketika ieu disehatkeun roh kumaha tingkahna, ketika digeringkeun roh kumaha, aslina manusia mah roh. Aslina manusia roh. Wa amma haqiqatuka fahiya mutawariyatun khalfal izdiwaj. Hakikat urang mah nyumput disatukangeun awak. Di jero awak urang teh hakikat urang. Naon? Wa innama anta ruhun min ruhi cak Gusti Allah. Anjeun mah ruh ti ruh kuat la nisbata ila ilaya. Pancakaki kecuali jawana faktu fihi min ruhi. Ketika Kangjeng Nabi Adam geus berbaring ditiup roh ku Gusti Allah nu nyahoeun malaikat ge. Wa nafaktu fihi min ruhi. Asli da manusia roh. Jadi roh mah kodim. Dijieun teh kodim teh geus ti heula memeh jasad. Kuari diasupkeun hiji-hiji engke balik deui ka Gusti Allah. Awak urang nama engke dikubur. Roh urang nu balik ka Gusti Allah nu baheula geus wauh di alam qalu bala syahidna. Geus wauh ka Gusti Allah. Balik ka Gusti Allah wauh dia pan teu? Ketika balikna urang wauh ka Allah di syariat sakitu. Ketika urang wauh balik deui ka Gusti Allah di thariqah sakitu. Ketika urang balik ka Gusti Allah asli hakikat, nah ieu nu nomor hiji. Ieu nu nomor hiji tah. Jadi ngahakikat. Tah ieu teh pan urang carita ngahakikat ieu jauh melung di mana-mana. Ja hakikat mah kudu aya guruna, ilmu tahakkuk ngaranna, ilmu syariat, fikih, ilmu thariqah, aya ilmu hakikat, ilmu tahakkuk ngaranna. Urang nyaritakeun tauhid be nyaritakeun tauhid, atuh berbeda-beda kam. Cak syariat tauhid teh, cak ahli tauhid biasa, cak ahli tasawuf, atuh beda. Engke jeung cak ahli hakikat. Berbedaan bahasa-bahasana.
urang ku ari lamun syariat makan kieu bae ye teh. Sia keur deuleukeun deuleukeun satu neuleu ingat nu neuleu mangan dibere bae ku Gusti Allah. Sabab bisa neuleuna ti Gusti. Eta jelema bodoh. Jelema bodoh geus kitu eta. Geus bodoh bae datang ka kuburan bodoh. Salah henteu ngan bodoh. Sakitu bae. Geus. Jadi saya bisa neuleu bisa. Mata nusa Allah dan ku Allah diberi kekuatan sabab bisa neuleu bodoh. Tah. Urang mayoritas kan kos gitu. Sebabna encan ngaji thariqah. Ketika urang geus ngaji dibawa ke hakikat, paksa ku urang nu neuleu Allah. Nu dideuleu Allah. Teu kuat urang. Ja lain Allah. Sia keur neuleukeun Allah. Nu neuleu Allah. Ya Allah, nyaho. Can datang. Ja hakikat nama ieu teh Allah urang teh anu gerak urang teh al-muharrik wal musakin Allah. Anu ngarobahkeun jeung nuncikeun kan Allah. Ngan urang deuk datang ka dinya teh teu sanggup. Jeung ulah sebab naon? Eueuh guruna jeung encan. Jadi kudu ti awal heula syariat heula nu rapi sanggeus syariat urang asup ka thariqah sanggeus urang thariq eta mah ngan sakadar cukang lantaran henteu thariqah ge masalah dipermasalahkeun di dunia internasional tentang thariqah ti Kangjeng Nabi na Wahabi nu kuarikeun ngabahas di Indonesia nyasar-nyasarkeun ka thariqah seuri bae urang atuh masalah teu thariqah ge penting ka Allah. Eta mangan sakadar jalan deuk ka Allah henteu thariqah ge henteu masalah bandingkeun jelema anu norekat jeung nu henteu sia deuk ka Allah make jalan mana ayo ya thariqah bata mangan sakadar omongan doang deuk thariqah nu mana bage henteu make thariqah ge masalah loba jelema usul ilallah henteu norekat jelema anu norekat bae ge teu usul-usul henteu usul-usul ja norekat sih make jeung hayang berkat sagala heran ieu masa norekat kos gitu. Paneta mikung teh kos gitu. Nah, deku aja bae. Tah. Aya ilmuna pemaksaan, tapi nu maksana kudu guru mursyid. Nyahoan guru mursyid bahwa orang ngolembar. Ketika orang salat Allahu Akbar, Allah Maha Agung, mantap. Tapi di makomna ketika ahli hakikat Allah sejak kaulah salat dicarekan ku guru goblok sia. Maka jeung seja-seja ilmu dibawa ka Gusti Allah. Lain kitu ilmu syariat mah jangan rapi zahir. Jangan rapi zahir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ka mana neundeun leungeun, ka mana takbirna, kumaha nangtungna. Geus rapi ulah dibawa ka Gusti Allah. Geus ka Gusti Allah mamawa diri teu boga ilmu, teu boga ngaran. Jabakeun lahir ka urang alam dunia teu boga ilmu, teu boga ngaran, teu boga predikat, teu boga naon. Sarua geus ka Allah sakumaha orok. Ulah mawana naon? Allah. Bakal geunaheun kira. Bakal geunaheun Allah. Ulah dibawa naon? Nu ngahalangan teh ilmu, nu ngahalangan teh predikat, nu ngahalangan teh sifat, nu ngahalangan teh asma, nu ngahalang komo tah materi. Udah mah geus eueuh eta kaluar teh eta nikmat ka Allah. Allahu Akbar. Bari urang nurutan bari. Nah, gimana nurutan eta bae. Allahu Akbar. Nyareat lain hakikat lain. Nyareat lain hakikat lain. Ieu hakikat dijatuh ku guruda jeung lain kos kitu. Pan lain kos kitu cenah ge pan rasa hakikat mah. Rasa, aya rasa. Nya nu mantak nyebut Allahu Akbar teh. Allah nu Maha Agung deuk naon bae beja ka Gusti Allah, jag Gusti Allah da ge terasa aya di kolbu. Atau dek daun maka sejak eta mah nu maka sejak teh Allah na eueuh di hate Allah na Allah nu aya ilmu Allah sejak kan aya eta lain Allah tah ilmu dibawa ku urang salat salila ada urang kos kitu bae capek ke heuai deui salat lagi capek jauh Allahan mah age ilmu bicin ilmu Allah nikmat bakal nyantel. Tapi orang can nyantel aja nurutan. Allahu Akbar. Nah, hakikat lain syariat lain. Aduh tak ese. Lain ese deui.
dia tahu pagawean jelema nu pinter. Kudu aya guruna, tadi badak ieu dibahas salah, teu dibahas salah. Ieu bagan sakadar ya hobe ulah hakikat dari hakekok sia. Wah, syariat bae heulana. Ieu keur dongeng nyaritakeun perjalanan ahli hakikat. Jadi paksa ku guru. Guru teh maksa ka urang. Paksa. Urang lagi daek dipaksa ku guru janyanan mah geus jaho jalan. Urang kuari dipaksa ku Haji Pendit, jadi najis. Nyana ge mikung. Urang nurutan nyana, atuh leuwih mikung. Ai guru mursyid mah, kieu sia. Nyana nu geus ngajalankeun, urang percaya ka nyana. Mantak la syekho, ulah aya guru kadua hiji bae eta. Percaya ka nyana, nyae percaya. Lamun urang ngajegang, aduh ngajegang mah hiji doang nu bagus ngajegang dengan awewe doang. Atuh jala laki mah ngajegang teu bagus. Tuh. Masya Allah karim. Nah, ieu keur dongeng hakikat caritana. Jadi kudu bersyariat rapih, terus bertorikoh. Torikoh teh ya suluk ngaranna. Aya riyadhah, aya mujahadah di torikoh teh. Aya tafakur. Kumaha eukeur endeukna nyana di afal, apakah di asma atau di sifat. Engke bakal kapanggih geusna afal nomor kahiji, berarti tauhid fil afal. Engke naik tauhid fil asma, naik tauhid fil sifat. Ja asma jeung sifat mah moal kaluar ti zat, kaharti asma jeung sifat bakal kaharti zat. Jamal pisah zat jeung asma, di mana aya, di nama kulat ge moal aya. Sifat gegelencengan beureum moal aya. Kudu nempel di naon tah, di kopeah. Oh, kopiah beureum, aya beureum doang cenah eta mah di naon. Heueuh, bal bisa tuh. Aya kasep di saha? Ieu mah kasep doang, atuh kudu dijelema kasep mah. Tuh, eta mah jorek. Kudu nempel sifat. Adi ieu sifat kudrat, iradat. Nah, eta kan moal kaluar ti Allah, kaharti asma jeung kaharti sifat bakal kaharti zat. Berarti kan bisa neuleuh ka Gusti Allah. Neuleuh lah. Nu neuleunan sir rasa neuleuh. Kunaon eta? Ku geus jaho kana sifatan Gusti Allah, kadeuleuh lah Gusti Allah. Mantak isan ngaranna anta budallah kana katara. Kadeuleuh ja Gusti Allah. Ieu ayatna nu dibaca ku urang wujuh yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Neuleuh ka Gusti Allah di akhirat mata-mata aneh. Kabehan ge bakal urang ka sorga neuleuh ka Gusti Allah. Teu aneh tah mah, justru kuari bisa neuleuh ka Gusti Allah. Kanjeng Nabi Musa bisa ningali ka Gusti Allah, lain neuleuh ka Gusti Allah, rasa sirna dibuktikan di Gunung Tursina. Kanjeng Nabi urang Siti Aisyah marah, teu bisa jang supaya nu bodoh paham, padahal ningali. Karena aulia Allah ningali ka Gusti Allah di dunia ningali mah ulah we akhirat. Mantak sorga dunia teh jadi sorga. Geus kulantaran geus deuleuh ka Gusti Allah la khaufun alaihim wa lahum. Apakah sieun wali Allah ka Gusti Allah teh? Apakah prihatin? Henteu. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Cenah aya neraka. Sapira neraka ambalayah nabi nu ka neraka kuku ceprakan jeung teu panas. Jehe daripada Haji Pendi ka sorga panas. Itu bandingan, mana mungkin kumaha jelema di jero mobil baby band kesangan neraka eta kos kitu. Ya Allah, ya Rabbi, Masya Allah. Pamajikan tinggal pamajikan ditanya teu daekeun manyun eta neraka eta kos kitu. Ya Allah, naik Lexus naik baby band, wow AC-na ge gede, pamajikan teu bisa ditanya, AC sakitu tiis tah, bae ngurucun. Neraka eta kos kitu. Ya, Masya Allah, babari gambaran neraka mah kos gitu. Jakarasa iya kumaha haji ge kan. Ya Allah ya Rabbi. Ya lamun Siti Rubaiah di jero kamar seserian sorangan bae. Padahal mah kamarna ge naon karangarana rusakna ge rusakna. Jore lah tapi seserian senyum sorangan.
naon eta luan indah jasa cek keur di sorga cek si Tirbatul Adawiyah kula mah keur di sorga padahal mah neuleuh zahirna ya Allah ya Rabbi sapira kamar kos kitu bocor aya dinya dan lain sebagainya tapi jadi sorga sebab keur bareng jeung Allah kesieun ka Gusti Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun boro-boro ka hewan ka Gusti Allah da sebab lawan ieu tadi al insanu sirri wa la sirru geus datang ka sir rasa komunikasi terus bae jeung Allah ngan jelema kos kitu terus bae makin diberi rasa ku Gusti Allah makin nyumput ketika nyana di lain-lain bunga ketika nyana di wali-wali bung ketika nyana di hebat-hebat serik ketika di lain-lain seri nyana bunga nyahoan padu urang mah pamer urang mah pamer atuh karak boga ilmu teu teurak dikadek bae geus dikike bae golok doh ieu kalomah kalomah jelema lamun budak karomah cilaka lain budak istiqomah contoh sababaraha pasantren bapana luhung anakna nu diudag karomah bapakna bendera kunyana dikibar-kibar karomah bapak bari nyana teu istiqomah deleukeun anak cinta karomah berarti kuduna cinta istiqomah ibadah ka Gusti Allah ulah cinta karomah nah sababaraha pondok pasantren coba Cianjur Sukabumi Jawa Tengah Jawa Timur nu bapana luhung ngibarkeun bendera karomah bapakna nyana cinta karomah tapi teu istiqomah deleukeun ngagejlik nyana jadi DPR ngagejlik nyana jadi bupati ngagejlik nyana eta teh ngaranna mengkibarkan bendera karomah bapak datang cara Habib ge ngibarkeun karomah aki datang unjak itu teh istiqomah eta ge sarua cilaka Habib tinggal Habib sebab ngibarkeun bendera ka karomahan boh lain karomah deui mah bahkan tama mukjizat ieu urang ngebening anak kiai ngibarkeun bendera karomah geus sabaraha anu ti kusruk anak kiai nu bapana boga karomah istiqomahan kos kitu mah teu kudu diudag-udag nah ieu cilaka tah anu kos kitu tah ngaranna nah lamun urang kos kitu bae jauh ka Gusti Allah deuk saha piceun kos kitu ukhruj anil ilmi ukhruj adil wasbi ukhruj anil asma kaluar mawa diri urang sakumaha urang lahir ke alam dunia tapi kudu ditata di syariat heula Gusti abdi mah bodoh emang asli bodohna tolol atuh lain ngaji sia pinter heula ka Allah ulah dibawa pinter heula ka Allah ulah dibawa ari ieu mah emang bodoh aju bebeja ka Allah bodoh atuh lain ngaji tolol Gusti Allah deuk ka aing mah kudu make ilmu ngan ilmu ulah dibawa ka aing eta hese teh bahasa deuk ka Allah mah atuh mah nyaho ka Allah wujud kidang bakona deuk kumaha dan lain sebagainya kudu diaji heula ngan ketika ka Allah ulah dibawa ari urang mamawa bodoh mah tuh mamawa bodoh teh sarua jeung jelema miskin najut teu bisa sedekah ulah ngomong bisa miskin sih deuk aing sedekah geus ulah ngomong atuh geus ieu urang ngaji heula beres ngaji geus pinter tauhidna syariat dan lain sebagainya kuari ka Allah ulah dibawa teh ilmu sebab ilmu mah jadi hijab. Ya Allah ya Rabb ilmu titipan Gusti nyanggakeun sadaya-daya teu ngaku abdi mah ulah di aku maksudna kaluar teh ulah di aku ilmu urang ulah di aku kabeh ge abdi teu ngaku ja Allah abdi mah ti Allah ku Allah ka Allah abdi ti Allah ka Allah ku Allah urangan berarti ketika urang ngaku aya urangan eta hijab musyrik teh cek alih hakikat mah urang ngaku aya teh musyrik. Urang lamun nyaritakeun di syariat hayang ka alam ku makhluk musyrik biasa wajar tah mah eta teh musik jali musik kopi musik jali berarti nyembah ka lain Allah musik kopi urang ria atuh biasa tah mah kos kitu mah pembahasan biasa ngaku diri urang aya eta musyrik cek ahli hakikat jadi urang teh musyrik ieu teh cek ahli hakikat mah ketika urang ngarasa Allahu akbar sejak kaula salat musyrik hayu sieun kumaha puyeng cenah kiai atuh emang sih mah puyeng mah ya kumaha nah eta kurang pembahasan syariat pembahasan tarekat pembahasan hakikat nah
ieu teh ya urang nyaritakeun musyrik bae tah. Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Man kana yarju liqa'a rabbih, jelema anu berharap ka panggih jeung pangeran, falyamal amalan shalih, beramal saleh, berarti kudu make ilmu. Wala yusyrik bi ibadati ahada, lamun di syariat ulah ria, lamun di tarekat berjalan kudu miceunnan ria jeung ulah ngaku, ketika di hakikat ulah ngaku diri aya. Lamun urang ngaku diri aya, Gusti ieu teh abdi la baina la suturo wala baina. Eueuh sutur jeung eueuh baina. Baini wa bainak la baina. Antara kaula jeung antara ajeun eueuh baina. Ieu teh hakikat garana. Ya, baini wa bainak la baina. Eta kunsi ta garana bantak hese ge teh datang karuhil kunsi teh. Lantaran naon? Baini wa bainak cak Gusti Allah la baina. Antara kaula jeung anjeun eueuh baina, berarti eueuh sekat. Ulah aya kulaan, salila aya kula, atuh lain sia mah lain hakikat garana atuh. Nyarana nyareat. Geus di lemah make usoli kan usolli fardhu. Allah. Usolli. Syariat. Tapi kiai teh make usoli bae, sagala kiai anu dihareupeun makhluk, dihareupeun jelema. Nyareatnya hakikat bentuk Allah kesorangan pilom ngan besi engke nyasarkeun ya jelema hakikat ban sebenarnya embungin ieu salat babarengan embung capek sorangan ngeunaheun salat mantap ka JPN mah 3 jamaah sorangan nyaho salatnya henteu sebenarnya mah ha urang keur cara kabundang banding geulanan ieu hakikat ya syariat, ya hakikat jauh. Ternyata jauh. Urang keur carita ngaku diri aya bae. Baini wa bainak la baina. La sutura baini wa bainak. Eueuh sekat. La baini wa bainak la baina. Eueuh. Tuh gerak. Eueuh antara. Berarti kan urang teh nyamun nyaritakeun eueuh antara wahdatul wujud sedangkan wahdatul wujud eta nu aya di urang dibunuh sakara Siti Jenak dibunuh wahdatul wujud sebenarnya wali mah kabehnya wahdatul wujud ngan aya nu ngomong anu teh ya perasaan kos kitu kabehan ge moal datang ka teu kos kitu kabehan teh Tuhan Abdul Qadir ge ngan diimbangi nyana bahasana jang masyarakat jang halayak dirina atuh geus teu sekat baini wa bainak la baina kabehan kos karar itu wali deuk kumaha tuh matak dedeuleun apa dedeuleun jadi robah jalain ieu nu neulepan ieu dedeuleun nu ieu na geus dirobah ku Gusti Allah nu kadeuleu Allah nu kumaha sebab ieu ka moal kaluar ti Asmaul Husna kabeh ge ieu moal aya nu kaluar ti Asmaul Husna alam dunia kabeh mantak urang titah nalar Asmaul Husna ge ieu teh alam dunia langit katut eusina bumi patut eusina moal kaluar ti Asmaul Husna kabeh Asmaul Husna dari lamun Asmaul Husna berarti Allah geus wali mah kadeuleuna Allah kabeh Rohmanna, Rohimna, kaya Malikul Kudusna, ngos, naon kabeh Gopurna, Soburna, kabeh Tawabna, nu kadeuleu pelemah naonnya na keur tajalina. Nyana keur tajalina teh jauh nu kaluar ti Asmaul Husna. Urang mah ditalar Asmaul Husna. Ditalar bagus, diamalkeun henteu. Atuh naon bedana jeung TK? Ya TK gak bisa. BTK anak kula we keur TK teh bisa nya. Ya Rahman, ya Rahim, ya. Aja haji pendek talar atuh naon bedana jeung TK. Jalain eta Asmaul Husna teh talar, sageus ditalar, sok urang ditafakuran, geus ditafakuran keuna nyaho oh Rahman Allah, oh Rahim Allah. Oh Malikul Qudus, Salamul Mu'minul Muhaiminul. Ketika neuleu jelema keur aya dina kasalamatan, oh tajalli asma Allah salam. Ketika aya jelema nu hirup, oh yuhi Allah muhi. Oh ketika aya nu maot, mumit Allah berarti. Eta teh kabeh asma Allah gerage. Ketika aya nu barahan, oh bastu Allah. Ketika aya nu pelit, oh qabdu Allah. Kan geus kitu kabeh gerage hayu. Ketika robah, oh muharrik Allah, oh musakin Allah. Apa aya nu kaluar ti Asmaul Husna? Moal aya. Geus atuh nu kadeuleu Allahna ku ahli hakikat mah. Sanajan teu talar Asmaul Husnana, tapi kadeuleu Allahna daripada aja pendi nu talar. Nyaho talar nyaon teh sebenarnya mah.
Lah sepotong lah. Sok tek cerita datang ka talar kabeh belajar. Wani tarohan aing mah. Beda nu kata Asmaul Husna beungeutna bebase. Ieu mah keur garing kan beungeutna ge. Nah, Asmaul Husna kadeulah Allah na ahli hakikat lantarannya nangis tapakeun geus aya sir al insanu sirri wa ana sirru kadeulah Allah. Mantak uja la syai'a illallah la wujuda illallah. Mantak teu meunang urang dina zikir naik sorangan teu meunang. Atuh ku urang wayah lama budak mah lama budak be ulah lamak suda. Ketika aya nu nuduhkeun lamak suda engke lamat luba. Naik sorangan ieu perasaan urang ya salat ge urang naik sorangan salat. Urang terus bae noreka tafakur mujahadah dibere pagawean ku guru. Satahun 2 tahun salat ge naik sorangan. Allahu akbar. Ngeunahna aya lazat. Engke dibere ngeunahkan ku Gusti Allah. Satungtung urang boga rasa urang nu salat moal. Tapi ketika nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti Allah. Abdi nya teu daya teu upaya la haula teh kena karasa. Ketika geus karasa bakal dibere ngeunah. Ulah urang nu salat, tapi kan di syariat teh urang nu salat. Satungtung urang terus bae bersyariat moal dibere ngeunah ngan salat. Moal bae datang ka kiamat moal. Sebab naon? Rasa urang eta lah nu ngajagaanna. Je atuh cenah pindahkeun atuh kiai. Ai daek geus ya. Ayo dipindahkeun ku aing. Eureun sia dagangna. Ieu atuh kumaha tah. Tah eta tuh moal dahar caknya nada. Enggeus sia mah mendingan mekal sangu bae ngaji ge. Mekal sangu nimbel habak. Wa amribu wallahu a'lam bissawab.